bisa ngabuktikan isuk si Arok batakan. Ngitung. Mang, ojek mang, kelando. Oke, siap. Gaskun. Berangkat. Seberangan mang? 20.000 akang. Ya, abis kembaliannya mang. Oh makasih mang.
Gak apa-apa, aku yang tersakiti. Ya udah, aku pamit. Nin, ayo naon ke dia? Iya naon Nin? Si Sendun ulah sina apaleun bahwa Nina teh nambahan duit keur meuli kamera. Ih, tekudu Nin. Tenang naon bae. Mana duitnya yeuh? Buru, mesti sabar yeuh. Aya duit mah. Bener eta aya 3 juta? Aya. Pokoknya orang sang katuang kamera, belikan kamerana. Iya mah. Ayo. Sarua di dia. Weh, ayo buru. Yuk. Aing jagaan eta duit bu. Cuma kariuhun keran topi. Temikir anjing. Temikir si anjing. Setengah rasakeun jadi aing. Aing gagal ngabuktikan kanu jadi kolot anjing. Gara-gara sia anjing. Naon ini tadi itu si Among. Ampura Nina geus ringatkeun Sendun demi si Among. Nina geus ringatkeun karya demi si Among. Nina yakin bahwa Sendun bisa sukses. Jadi Nina ge kudu ngabuktikeun ka kolot Nina bahwa Nina ge bisa sukses di bidang ieu. Sendun geus meuli kamera kan? Beunah bae sia. Datang nanyakeun kamera. Nun, Terjadi mun kamera nanti. nah apa terjadi? Leungit bagi si aku. Leungit? Hah, leungit? Nah harga si apukeun. Kan nyawa si apu jeung mana jiga kitu. Cicing sia di dieu. Lah nuturkeun aing deui. Percuma geus harapan geuning. Dun, Nina mau lihat Sendun. Mana kamerana? Enak ngomong kok enak beli kamera. Mana kamerana? Kok kayak nyolo? Waduh si Ate. Dun. Kenyataan age. Siang mesti diizinan di syutingan. Pantersian Dun. Sebenernya gawe ke balener. Lain syutingan lain. Doain aku masih ya. Rek naonin akan dia itu balik bisa aya nu ningali ieu bisa disangka kumaha koman nu nyedana si Among percuma urang maneh mau syutingan deui. Urang mah mending kene gawe rek jadi jelema biasa wae. BUMDes Berdikari, badan usaha milik Desa Karangpari, menjual terul puyuh langsung dari kandang cae. Bisa beli kiloan ataupun petian. Info harga atau order bisa langsung japri nomor di bawah ini. Oke, gaskeun hayu.